Ulu geus meuli kulkas anyar deui Pak Edi. Teu bisa nginjemkeun cenah si Neng teh da duitna dek dipake nyieun paspor. Aduh, beak daging hayam teh ayeuna endog hungkul. Nyieun status heula sugan we si BM nempoon terus merek. Aduh, asal liar kieu cik yang pamotokeun bapak. Kadikeun koyona 2 tah. Koyona kadikeun 2. Aduh, liar kieu euy. Sok mere buah biasana si Mang Haji lamun kieu teh.